Lain mama. Apa teh lagi di tadi berang? Naon gitu teuing pan urang riweuh ngarit ini. Engke we di ditu we. Lain kakak. Ngomong-ngomong haji teh nya. Teuing. Masuk teu bener aja. Baiklah kemangke we hayu. Heuh nya. Eueuh nya mamunya. Eueuh kabeneran we teh. Saudara gede ngobrol lagi. Asli. Kumaha? Lain. Salah. Jadi kieu mamu gitu teh. Ajay, geus aya. Go. Anjir gitu. Aya mah bener gitu ya mah. Kan baik tembalan lain gitu. Waalaikumsalam Wah Haji. Ngen calik tu dia. Aduh. Lain. Jami ripuh yang tas kadararia. Meni nyoboh atuh. Eta jaket. Alhamdulillah tah sae kitunya diangge aya nu teh haji teh. Naon ari Wah Haji sepuh-sepuh tah makmur atau sepuh mah abi mangora keneh. Ngaledek urang ripuh ngaledek kaji teh. Wah, iraha ngulas suluh tadi karek balik gawe ieu. Astagfirullah. Astagfirullah. Sakit. Haji teh karek datang. Semang ke mana karep eta ceuli anya. Ceuli aksesoris sih. Ieu. Kumaha eta jaket? Haneut teu. Ngaji kantenan raos ya aduh hatur nuhun pisan jaketna haneut deh raoseun pisan. Nya kabel aing. Aji gaya dibere paket mamu gua Haji. Jaket. Oh jaket. Lain. Abang ngomong-ngomong musik tarik kieu di mana ya? What? Anjing kawan ngamusik eueuh. Sia. Hei. Eueuh ngamusik eueuh. Lain ieu teh ngaranna teh can ger ya teh mun. Aing meni asa capek ngadengen lagi anjir. Uyuhan di dinya ih. Lieur. Nuhun Kang Haji, matak abi usul ka Pak RW hoyong ngalih jadwal kieu. Ampun abi Kang Haji. Pangusulkeun lah ku Kang Haji nya. Bener reueuh yang pindah jadwal. Geus cocok. Anu ngarit sareng ngagit mah. Kieu, tapi eta hiji deui ka mana? Senet ka mana? Duh, Kang Haji da taya wartos cenah agit tadi badannya dia Kang Haji. Ya. Si Sened gunaon si Sened? Hah? Si Sened gunaon? Jadi kieu mamu heuh. Kumaha? Itu nyampur kayak mana Heeh. Gede kurang teh gede. Emang deh. Wah, kunaon jadi si Sened? Nyongnya tohanang. Cuma nanti sia cenah kieu tapi dedengan teh da aca apa urang mah lain salamang deh. Oh, kitu git. Ditamiling deui si Sened gumitohana. Oh, gitu gitu. Kita milih deui gumitohana. Jika anak karagang ieu ngeprak deui engang. Bener mamu dicabok deui aslina. Lain urang Haji nu ngomong dicabok mah. Haji nu ngomong dicabok mah Haji. Naon sagit? Sia mah bonge oge anger kan gosip mah. Uluy goblok. Lang ded ngen ke dia ngopi ngarona kan jadwal ngen dia. Ngen. Ih ngajel mana goblok deh. Gandeng lah sagit. Ngaji deh seserengehan deh. Cabok. Aing Sened dek hayang nanya ka maneh. Nah saminang-minang teuing maneh di eta teh kumitoha teh. Anggar didinya mah. Aing hitut bentes, aing ngomong teh jelas. Tuan taun, cabok gitu. Cabok gitu. Gak aneh Ji. Jika nu bahagia ningali dulur dicabok teh. Dulur. Bahagia banget atuh ningali mana dicabok. Anjing Haji Doraka sia mah. Astagfirullahaladzim madan parasea ieu Wah Haji jemarin. Geus, lain madan kana neraka kitu. Pamaling kehendak Gusti Allah we eta mah. Si Agit lu beki parah eta ceuli aduh anjing. Lain neraka Doraka sagit Doraka. What? Ome ceuli teh sia. Ya Allah Mang Ded si Eka. Lain jadwalna Mang Ded ngarona si Eka mah malam Kamis. Doraka anjing, Doraka Asia. Hah? Doraka. Di mana mabangnya saya codan boneka mah hayu? Aing ripuh anjing. Gara-gara sia ti kelalap tadi tulungan tuh dah. Lain naon-naon sagit. Gandeng. Geus lah. Mun tong diajakan ngobrol aja nu kieu patut mah. Lain Sened.
Nupuguna itu teh masalah teh naon jeung mitoha meni sering kecubak cawok mitoha teh. Senet kahayang mah sliding beheungna sekali-kali mah itu teh. Nah makmu tong harewosan atuh ngomong teh soraan celawakan tamu. Aing bunga maaf piluan. Geueuh lain teu hayang aing ngeleding mitoha teh ngan sieun deh doraka dibanding loba bahas ya warisana aing sieun teu dibere ge teh. Geus mul aing sagit mah bawaan teuing ngomong geus parah ceulina asli geus parah pisan. Oh, pahingan teu ngalawan-lawan teh mun. Warisan anjing nungguan warisan. Oh, kahayang sama Senin. Heg racun anjing metere. Anu Ded, terus kadenge warisan. Nyai kitu mah bisi ayong cair gitu tere-tere japri we di dieu. Anjing. Aing kena warisan teh ngadengeun teh sia eta mah. Cicing waji tong sok nimbrung we. Aing nu ngomong mobil mah. Sia. Ya, cek aing. Sakit. Cia mah kan duit mah tereh anjing. Konekna teh tereh tah ka dieu teh dol nyambung. Geus tong didenge berak. Lain, Ded. Cing jelaskeun sabenerna di dinya teh boga masalah naon jeung mitoha teh. Teu kieu ji sabenerna. Teu pira masalah kopi, ditah pangieukeun kopi aing teh ku mitoha heuh. Ngan salahna teh urang euy. Salah ngasukeun gula kalakah uyah anjing. Nah, Senin teh bisa salah. Pan beda yang uyah jeung gula ieu maneh. Heueuh ji, nu salah mah padahal mah aing keneh sih dipikir-pikir mah. Ku aing na teh kelor teh ditulisan gula. Geusina mah uyah. Da maksud aing teh nipu sireum anjing loba sireum kanu gula we. Anjing Senin. Angger, mana mah geus kalakuan konyol teh angger. Rek iraha sih cager. Astagfirullahaladzim haji. Tong sok gitu. Orang pamali semurang kali kadang kurang kali. Yo. Lain tahun lain anjing. Konyol. Asa lain tahun lain. Nah mah ngasih make gula kok nyawa yang kieu mah segar. Anjing. Ki aing balik ki. Emang liatnya tuh cuma liat kayak nya cenah. Nyawanya.